Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepang dangu deui sareng Mang Iday palawargi dina acara Mang Dongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng-dongeng anu kapungkur. Ayeuna ku Mang urang dicobi deui didongengkeun. Atuh jajar anu cario atanapi carios anu nuju dipadar ku Mang teh nyaeta carios Si Buntung Jago Tutugan, karangan Bapak S. Sukandar anu ayeuna disalin deui atanapi direka deui ku Bun Bunyamin. Satu acan manga dongeng atuh neraskeun pedaran anu ti payun teh nyunkeun ti payun Mang bade nyunkeun diapunten kumargi Mang teu acan deui medarkeun deui hanca anu ti payun nembe ayeuna. Naon cenah Mang kunaon teu acan medarkeun deui atanapi mostingkeun deui? Nyaeta Mang teh kahiji nya ke kauger wae ku padamelan sareng kamari rada kirang sehat 2 dinten atuh ayeuna alhamdulillah Mang tiasa medarkeun deui eta carios urang lajengkeun deui. Sateu acan Mang dongengkeun atanapi neraskeun deui hanca, Mang ayeuna bade nyuhunkeun wae pangrojongna ku mangrupi dukunganna kana ieu acara dongeng nyaeta kahiji sateu acan ngadangukeun teh disuhunkeun mencet heula tombol eta anu tanda jempol like-na, teras anu teu acan nyungkeun wae di tombol subscribe-na dipencet, teras cenah Mang hoyong dibagikeun eta kantun ngabagikeun di share. Anu salajengna nyaeta hoyong rada irit cenah Mang kumaha, biasa di-download heula terus di-download dipareuman wae datana janten supados rada irit kana kuota. Sakitu we nya palawargi tuh cenah bilih aya kritik atanapi saran Mang kedah kitu kantun ditulis eta dina kolom komentar tadi bawah aya kolom komentar mohon tah kitu Mang nyungkeun pangrojongna teh mung sakitu supados naon cenah Mang supados aya dina kalancaran Mang ngadongengna janten ieu media anu ku Mang digunakeun teh aya dina kamajengan gitu ku kana akunna nyaeta akun YouTube-na Yadi channel mohon tur nuhun Mang mung sakitu pamunutna ka palawargi mangga atuh urang lajengkeun wae supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga kaparayun sadayana. Hanca anu katuna dina basa ti payun teh dugi ka upami telepat mah dugi ka mana nya pawargi mun dugi ka Bahrowi nuju ngarampog bumina Ki Jatma nya mun anu katohian ku Bopeng sareng Bopeng sareng Kemed anjeuna nyararing tina bararobona mangga tuh urang teraskeun. Dulur di Majalaya anu parantos ngajejeran raja katanya. Woi, bangsat cenah, bangsat. Gajang keluar woi, keluar. Bahrowi bari ngajeng luncat ka lawang panto dapur dituturkeun ku Sudinta jeung Ardasim. Bangsat. Si Bopeng terus gogorowokan bari ngudag keluar. Si Kemed anu ngadenge sobatna gogorowokan teh langsung hudang jeung bae nuturkeun bari bedoges di lagar. Sedangkeun Ki Jatma jeung Mad Tasim ngadenge ribut-ribut teh ngorejat sarta jungjleng kaluar ti panto hareup
Breh katempo si Bopeng jeung si Kemed anu keur campuh ngalawan tilu jalma anu beungeutna ditergos. Gajleng Mad Tasim dituturkeun ku Ki Jatma muru ka Bahrawi anu kaitung pangbadagna. Hiu bedogna diheumatkeun rek narok sirah, sedengkeun Ki Jatma ngajorelat muru ka Sudinta. Ari si Kemed mah keur campuh patutunggalan jeung Ardasim. Urang mana sia? Kumaha wani jeung deuk ngabangsat ka imah adi aing deuleu. Rasakeun sia. Hiat. Mad Tasim nyabetkeun bedog deui anu tadi teu keuna kana sasaran. Manehna nyangka yen ieu teh ngan saukur bangsat kotok we, sabab make tergos sagala rupa. Tapi manehna kacidareuasna sabab ieu bangsa teh ngabogaan wawasen anu teu bisa dianggap enteng. Bener Mad Tasim teh di kadungorana mah kasohor ahli main po cimane buhun, tapi can cukup pikeun wungkulan pangabisa Bahrawi mah. Eta we nalika manehna nyabetkeun bedogna rek ngalah ka kemplong, Bahrawi teh lain ngejat atawa mundur, manehna ukur ngemplengkeun beteungna bari jeung sakilat bedogna nyuruntul rek dipake nojos dada Mad Tasim. Atuh lain di kieu reuasna Mad Tasim teh jeung luncat ka tukang bari leungeun kenca dipake nungkup pigelang Bahrawi, tapi tetep leungeun Bahrawi teh nyuruntul sarta karasana siga nu leueur. Si Kemed anu keur mantuan Ki Jatma ningali Mad Tasim kadeseh teh sakilat ngajorelat ke arah Bahrawi bari nyabetkeun bedogna anu maksudna deuk nigas tak-tak. Bener Bahrawi teh lain jawara atah-atah Mang Jeni. Pamohalan disebut gegedug begal lamun boga pangabisa enteng mah. Kalawan ukur nyerongkeun badana katuhu bari narik suku katuhu kagigir 45 derajat. Tang bedog si Kemed ditakis bareng jeung eta peurup kenca Bahrawi anu sagede cangkir kalapa teh ngahiuk ngadagor careham si Kemed. Cedak tuh suku katuhu Bahrawi nyusul tepus nganalika rek nigaskeun bedog kana sirah si Kemed. Mad Tasim gentak muru nyalametkeun si Kemed ku cara nyabetkeun bedogna. Tang geduk tonyokan kenca Mad Tasim keuna kana walikat, tapi Bahrawi ngadon malik bari terus gajleng nyingkah anu saterusna ngajaga posisi ngadeukeutan gawir ngahindarkeun panarajang ti tukang. Ki Jatma anu patutunggalan jeung Sudinta anu tadina rada unggul teh jadi malik kadeseh oge. Keur mah Sudinta mah dina tarungna teh estuning toh pati jiwa raga, manehna tibatan kudu katewak ku urang lembur leuwih hade paeh. Ari Ki Jatma harita waktu rek nyerang deui sukuna ti kait kana akar tangkal kopi. Atuh awakna nyolontot ka hareup anu saterusna nyuksruk, sedengkeun dina waktu anu meh bareng Sudinta keur ngaheumbatkeun bedogna. Atuh puguh we Ki Jatma anu geus eueuh ketak pikeun nakis ukur bisa peureum ningali kolebatna bedog lawan. Tapi Ki Jatma kacidareuasna sabab teu pupuguh Sudinta jol ngoceak bari kekerepengan sarta celik wae bedogna teh murag. Dina leungeun katuhuna aya pasar anu nancab. Sudinta ngajaul luncat ngadeukeutan Bahrawi, atuh lain di kieuna kagetna Bahrawi teh. "Ari sila aing kunaon Sudinta?" Bahrawi nanya bari mimitit rada tagiwur. Can oge reureuh kareuasna geus koceak deui kadenge sora Ardasim anu harita keur nguwak ngawik nyabetkeun bedogna ka si Bopeng. Sarua leungeun Ardasim oge katiru ku pasar. "Sila, hayu iwang kabur. Kunaon si Ardasim? Sim. Hayu kabur euy." Bahrawi mere parentah bari gajleng ka lebah gawir. Sudinta anu teu dititah wae memang geus hayang kabur ti tadi, geus teu mikir deui jeleng wae nuturkeun Bahrawi dituturkeun ku Ardasim. Nepi ka jalan tungtung lembur ka sampak Andi keur cinekul we dina batu, kalawan teu loba omong Bahrawi ngajewang leungeun Andi bari ditungtun. Andi mah nurut we bari dina hatena mah seuri ningali kalakuan Bahrawi kitu teh. Sasat kaburna Bahrawi teh lantaran pagawean manehna. Tadi basa ningali Bahrawi jeung baladna ngadeudeukeutan imah Ki Jatma,
Berebet wae manehna mah muru imah Aki Surdi. Gawat kapipir nyokot sumpit jeung pasar. Manehna geus diniatan rek satekah polah ngagagalkeun maksud Bahrowi. Tindakan kitu teh lain pedah manehna condong ka Ki Jatma. Mangsa bodoh teuing sanajan harta bandana rek dikoredaskeun kabeh oge teu urusan. Keur mah manehna mah ngewa ka Ki Jatma teh. Tindakan kitu teh pedah we eta Bahrowi ngabangsatna teh dipanenyoan anu tayalian ti lemburna sok sanajan lain lembur gesan balik ngajadi manehna. Tapi apan sidik eta teh lembur Aki Surdi anu jadi aki kukutna. Ku kituna Andi ngagagalkeun pamaksudan Bahrowi ku cara demit, ku cara nyumpit-nyumpitkeun pasar ka Sudinta jeung Ardasi. Oi, aduh, aing mah teu kahartiku pikir, teu kahontaku akar, asik, asa teu kaharti mah, herana oge asa kabina-bina. Bahrowi nyarita bari renghap ranyug. Ayeuna mah geus lempang biasa sabab geus jauh ti panenyoan sarta sidik eueuh nu ngudag. Pareto waktu di Cipancar aya anu nyupit siga kita nepi kagagal deh. Padahal mah harita nenggemelan teh geus dibawa ku dewek. Heran siga aya dedemit anu anjon suka bebela ka urang lembur. Cek Bahrowi tetep ngerasa heran ku kajadian anu geus 2 kali karandapan. Eta oge moal jauh ti dedemit Kak. Cek Ardasim mairan bari pupuringisan nahan ka nyeri. Pasarna mah geus dicabut basa keur lumpat tadi oge. Teuing aing mah teu bisa panjang ieu mah urusanna teh. Lamun inya eta dedemit mah moal make nyumpit sagala dulu. Apanan manehna teh makhluk halus anu teu boga raga badag jiga urang ge. Paling makhluk halus mah nyekek atawa ngeurewas. Cek Bahrowi. Apaan basa nu ti heula di Cipancar sebah ceuk akang aya nu ngadaplok kana silah bari buluna lemes Kak. Sudinta mairan. Ini ari tadi tulus nepungan aki maneh teh. Bahrowi ngadon nanya ka Ani. Teu cios Pak, sabab abdi teh bingung kumaha ngawalana upami Aki teu telepek naros Pak. Tembal Andi. Ari tadi kemana atuh maneh teh? Bahrowi nanya deui. Ngantosan we Pak di sisi jalan Tungtung Lemur. Tembal Andi datar jawabanna teh. Bahrowi sigana geus eueuh pertanyaan deui antuk namah maranehna baralik ka Batu Gede ngajugjug imahna Sudinta. Sajajalan Andi mikiran ayeuna mah manehna apal yen anu bare torek ngabadog imah Haji Sobana teh Bahrowi. Harita mah memang teu sidik. Keur mah kaayaan poek katambah Bahrowi sapara kanca teh teu weleh make targos beureum anu nutupan beungeut. Ayeuna urang kocapkeun urang panenyoan. Sanggeus ngadenge beja yen imah Ki Jatma rek kabangsatan teh langsung we jalma-jalma teh murudul. Teu kapalang reuwas jeung helokna atuh komo nalika Ki Jatma ngadongengkeun yen para bangsa teh kabur kulantaran aya anu andon bebela ka manehna. Bari jeung teu kanyahoan saha-saha nama nyaho-nyaho geus pating koceak we bari leungeuna katiruk pasar kitu cenah cekit Jatma. Har, geuning ieu mah sumpitna Andi Ki. Halimi anu tayalian ti kabogohna Nyi Enda ngomong sanggeus ningali sumpit anu dicepengan ku Madtasin. Sabab Halimi mah apal das manehna masok ulin bareng jeung Ani ka kebon bari mawa sumpit eta. Malahan manehna ge sok ngajaran kana eta sumpit. Geuning teu salah ieu mah bogana Andi nya.
Sapinya lamunnya mamangnya aya dieu betul nyimpang ka imah kunyaonya amun bener teh mah anyi kunyaonya tuh betul nyimpang ka imah. Iya, Aki Surdi ngomongna teh setengah ngalengis. Baruk artena nu tadi nyumpitkeun pasar teh Ani. Kijat mah oge teu kurang kaget pacampur jeung era oge sabab apanan samemehna manehna teh pernah patelak jeung Ani waktu Ani ngabelanyi enda anakna Mangsal Hasik anu kumanehna dipaksa rek dijadikeun pamajikan. Aku naon kitu Ki? Cenah jang Ani teh bet bisa incah ti lemur sagala. Kijat mah nanya deui ka Aki Surdi. Mentos kebetaheun we gat mah. Aki Surdi nemalan saayana teu nyebutkeun anu sabenerna mah da ceuk pamikirna mah eueuh gunana didongengkeun oge. Geus mabena ieu mah pasti jang Ani lah nu boga peta kitu teh. Sabab manehnya mah sanajan budak oge lain budak samanea Ki. Jang Ani mah titisan Mang Iyeng. Cek Mangsal Hasik make nyabit-nyabit Mang Iyeng sagala rupa. Aya-aya wae nya Mangsal Hasik. Ani disebutkeun titisan Mang Iyeng. Aduh. Tapi aya pantesna oge ketang da Mang Iyeng mah si jari sakti tuh. Geus we ayeuna mah dulur-dulur. Lamun nya mah ieu teh anu geus ngagagalkeun jeung nulungan Kijat mah teh Ani geus we cukup urang panyengoan nu nyaho mah. Teu kudu diomong-omong anu segen. Komo nepi kaluar lembur mah bahaya pikeun manehnya. Bisi kadengeun cadak bodas maksudnya. Bisi jadi mamala ka Aninya. Aki Surdi ngomong ka sakumna anu araya di dinya. Atuh kabeh saur manuknya tujuan kana pamentana Aki Surdi. Geus kitu mah brawe jalma-jalma teh arindit ka imahna sewang-sewang. Bari saja jalan teh teu weleh galecok ngaromongkeun kahebatan Ani. Bet asa dina dongengnya. Asa dina dongeng cenah aya jalma anu daek tutulung ka saha bae anu meunang tunggara. Sabulan ti kajadian eta mah warga lemur Panenjoan teh dilimpudan ku rasa hariwang mun datang mangsa peuting teh ceulina mirancung ngadedengekeun eta we lamun ngadenge goloprakna gamparan anu kabadug ku cungur si Tumang sok langsung ngorejat bari teu weleh gap kana pakarang. Ari anu dipikah hariwang namanya eta Bahrowi jeung baladna ongkoh-ongkoh we ngadon nyerekem di Gajah Ngambung. Babakuna mah masih bangbaungeun sanggeus kajadian kamari. Komo Sudinta jeung Ardasi mah anu apanan nepi ka ngalaman 2 kali keuna ku pasar. Sanajan tatuna teu sapira tapi tetep wae buka kang namah aya kana mingguna. Kasempetan kitu teh ku Bahrowi dimangpaatkeun pikeun ngagembleng Ani. Bahrowi tambah-tambah we gede hate sabab ningali kakuatan Ani anu ayeuna mah asa tambah rongkah. Manehna sorangan teu bisa ngungkulan kakuatan tonjokan leungeun kede si Ani. Ani, ayo nama pangajaran anu katiu kaopat jeung saterusna. Anu katiu nyaeta ulah mere kasempatan ka musuh. Cek Bahrowi harita wanci kakaranin cakling sir ngulon. Kumaha pami musuh teh tos nyerah Pak? Andi nanya rada can kaharti siga nama. Sok sanajan geus nyerah oge tetep sakali musuh mah tetep musuh jang. Nyerah so teh bisa ukur sementara dulu.
Dina waktu nga lain kesempatan tangtu manehna bakal neangan cara pikeun ngelehkeun urang. Kahari Cek Bahrowi. Kartas pak, salajengna. Cek Andi bari ngajega di buruan. anu kaopatna nyaeta ulah kungsi nolak lamun aya nu ngajak dahar komo anu mere guri lemah. Cek Dalang eta mah. Cek nu ngadongengna. Kene pawargi ah. Anu kaopat mah urang kudu tetep waspada ka sing saha bae. Kudu boga rasa timulu atawa curiga. Sabab anu kasebutna musuh mah ibarat buah kalayar. Temponya kacempona alus pikabitaeun. Tapi lamun di dahar mah malelele watak wiri. Malelele pait matak wiri. Ulah ka babodo tenyok tak gitu kardi. Kartas pisan pak. Andi ungek. Alus syukur ari Gusardi mah. Jog ayo nama bisi rek istirahat. Bahrowi nutup omongan bari nyamperkeun Sudinta jeung Ardasim anu harita keur dariuk di Golodog ngabandungan nu keur latihan. Andi mah berebet wae lumpat ke arah lebak muru imah anu biasa di tempat manehna monok. Sanajan jalan anu diliwatan teh ka Cidaremetna tapi teu ieuh jadi halangan. Manehna kukurubutan dina rungkun sakapeung luluncatan ngaliwatan akar-akar kai anu geledhe. Anyog ka hiji imah anu cukup jauh di tempatna Bahrowi. Andi mireungeuh aya 3 jalma anu ngabedega di buruan sanggeus disidik-sidik eta jalma teh tetela lain urang dinya. Tadina mah Andi rek balik deui bebeja ka Bahrowi, tapi sanggeus inget kana omongan Bahrowi yen kudu boga curiga ka sing saha bae nya antukna mah manehna kakatayepan nyerangkeun tina rungkun. Tulila jeung manehna luncat gerobasna Ani ka Cidamatak ngaruwaskeun pikeun anu tiluan. Maranehna langsung ngarenyag samarukna meureun macan anu rek ngarekeb. Ai saha sia? Sugan aing macan deuleu, tapi ieu mah buntung geuning. Cek nu saurang nanya ka ciri paroman reuwas keneh dina beungeutna. Haha, aneh, kuduna kuring nu nanya. Saha kieu sila? Jeung rek aya keperluan naon? Dek nepungan bapak? Andi malik nanya bari hatena mah langsung ngaheab disebut si buntung. Kaula rek nyangkalak si Bahrowi. Cek eta jalma usugal nakar. Alah, teu ari bapa mah sangharpan we heula kaula lawaka ku bapa. Cek Andi bari maju salengkah paromanana nembongkeun kawani anu pohara. Meungeus perenan tuman Jumanta. Montong kelaka diajak ngabangus dulu. Cek nu saurang bari terus suuk wae narajang ngirimkeun panonyok. Andi anu geus taki-taki langsung luncat ka katuhu bari sakilat mapag beureub anu biedek ngahanca beungeutna. Hiu jebrod. Beureuk pelawan dipapag ku leungeun buntungna. Kerepeng. Eta jalma ngarasang kasa di babuk ku beusi. Can oge sempet nanaon sajerelat Andi ngaheumbatkeun leungeun katuhuna dina gerakan heulang ngabintih disusul tepus ku leungeun kencana ngadagor gado. Biat cidak. Kawowong eta jalma ngawowong bari langsung ngudupung. Ningali baladna anu ngacongkeng ukur dina 2 gerakan anu duaan anu tayalian ti Ki Jantra jeung anak buahna langsung narajang nyabetkeun bedogna. Sugan kuduku silanyap ieu mah. 2 bedog pating sarowuk rek nyacag awak Andi. Andi reuwas oge menang serangan dadakan model kitu teh. Ngan si Ruyuk anu ti tadi cineten dina tangkal suren ningali dununganana aya dina bahaya langsung nyerorot sarta gapruk wae kana sirah Ki Jantra anu saterusna ngabintihan sarta nyakarkeun kukuna anu ngagaludra kana sirah Ki Jantra. Lain deui reuasna Ki Jantra salian ti pakupis teh manehna bari gogorowokan antara reuas jeung nyeri.
Ani anu geus ngajaul ka tukang ningali baladna Ki Jantra anu keur ngabalangah langsung ngagunakeun eta kesempatan kalawan ngagunakeun jurus cacar bolang hiuk buk cekuk leungeun kenca katuna keuna kana iga burung jeung beungeut lawan. Ki Jantra anu harita masih di sameran si Ruyuk geus teu mikir panjang deui ngan gajleng beutek wae lumpat kabur ninggalkeun anak buahna bari ngagorowok. Dok, kabur oi. Mau api hadeun ieu mah. Pokna ningali gegedugna kabur teh dua baladna teu nolih kana kanyeri gajleng we deui luncat kana rungkun anu saterusna pating gorobas kabur ninggalkeun Ani anu ukur bisa gogodeg. Palawargi teu karasa jalana waktu ayeuna Ardasim jeung Sudinta geus pulih deui tina tatu urut kakeunaan pasar tea. Hiji poe Bahrowi ngayakeun babadamian maranehna rek ngadatangan deui ka Cipancar, maksudna geus moal salah deui pasti rek ngabadog anu waktuna 2 poe deui ka hareup. Ani anu ngadenge rencana eta langsung ngagetar hatena, manehna bingung kumaha nyieun alasan lamun seug Bahrowi ngajak milu. Sanggeus mikir sababaraha lila, Ani kalawan teu nyieun peta anu sakirana bakal nyurigakeun, manehna bebeja menta izin rek ka panenjoan nepungan anu jadi akina. Pak, Ani teh bade nyuhunkeun Widi saja nepangan pun aki ka panenjoan. Tos sono pisan Ani teh, Pak. Pokna bari tungkul sieun Bahrowi apal kana sorot matana. Juga Ani, masa tadi nama maneh teh rek diajak ke Cipancar, penting isu. Cek Bahrowi, Kumaha tuh nya, Pak? Andi teh salares nama hoyong ngiring ka Cipancar. Namun Andi terang upami Bapak bade aya rencana lunta ka Cipancar. Andi nyelok api-api teu apal kana rencana Bahrowi. Tadina we, kaya di bajahana dina waktuna rek miang. Tapi ari maneh geus boga rencana mah, nyato nanaon Ani. Ngan amat ulah lila teuing. Jawaban Bahrowi kacida matak pikabungaheun pikeun Ani. Mohon Pak, mangga Pak paling ukur sadinten. Tembal Ani bari ngaleos maksudna rek sasadiaan. Sanggeus pamitan mah Ani teh brawai manehna miang. Aing sabisa-bisa kudu gawat bebeja ka Aki Surdi ngeunaan rencana Bahrowi. Masalah pasti rek ngabadog deui imah Pak Haji. Da saha deui di Cipancar mah anu beunta teh. Gerentas hate Ani. Teu kacatur di jalana Andi nepi ka panenjoan teh kirawan Cimagrib. Aki Surdi jeung Nini Uti kacida pisan bungahna, malahan jalma-jalma oge langsung tumplek di imah Aki Surdi. Salayan ti panasaran teh hayang ngadenge lalakon jeung utamana hayang nanyakeun ka jenisna naha bener anu sababaraha bulan ka tukang nulungan Ki Jatma teh Andi. Tapi harita Ani teu bisa tumaninah di panenjoan teh, da puguh manehna mah datang ka dinya teh aya maksud sejen salian ting nyacapkeun ka sono kaki kukutna. Darak-dak we Ani teh ngadongengkeun rencana Bahrowi anu dek ka Cipancar, sakaligus we didongengkeun kumaha lalakon manehna bet bisa mimilu ka Bahrowi. Maksud abdi ka dieu teh sejan nada bantosan ti Aki ki. Cek Andi nutup caritana ku menta tulung. Aing kumaha anji aya nyaon kitu bantuan nyaon Aki teh. Aki Surdi rada can paham. Pangwartoskeun ka perkawis ieu ka Aki Mardaka. Abdi moal kabujeng upami kedah katangulun mah. Kumargi abdi kedah tos uih deui ka Gajah Ngambung supados Bahrowi teu nyimpen curiga. Andi nerangkeun maksudna. Ya euga atuh ai kitu mah. Aki ayeuna ge nikah Halimi jeung nu segen sangkan nepikeun hal ieu ka Ki Uda.
Aki Surdi nya tujuan. Ani ukur sapeuting ngendongna teh kalawan teu mikir kana kacape. Isuk keneh rebun-rebun manehna geus pamitan rek init deui ka Gajah Ngamuk. Palawargi sadayana ayeuna mah urang dibujeng wae enggalna we nya ieu carios teh supados teu ngayayai teuing. Sok sanaos kitu tapi da moal dugi ka mencog tina alur caritana nya. Mangga atuh urang telaskeun deui. Harita Bahrowi anu ngalaksanakeun niat indit ka Cipancar anu maksudna ngagarong deui Imah Haji Sobana teh memang geus hasil mawa kabur harta banda hasil ngabadogna, tapi kalakuanna teh kapargok ku Kisahudi anu antukna Bahrowi patelak jeung Kisahudi. Tapi dina patelak eta teh Kisahudi ngalaman tatu tak-takna katigas ku bedogna Bahrowi. Nalika Bahrowi rek mateni Kisahudi anu geus teu walakaya, niat Bahrowi teh digagalkeun ku Ani. Mireungeuh kitu lain deui ngamukna Bahrowi teh anu balukarna Bahrowi harita ngayakeun serangan ngadadak ka Ani. Ngan deui-deui niatna teh teu laksana lantaran Ani kaburu ditulungan ku Pamardaka. Ari Bahrowi pantos pada apal lamun manehna teh kacida gimirna ku Pamardaka, nya manehna kabur deui wae bari ninggalkeun gembolan hasil ngabangsatna. Ari Pamardaka ngabejakeun yen cenah anu nyalametkeun harta banda Haji Sobana teh Ani. Kukituna Haji Sobana anu tos ngadua kalian ditulungan ku Ani teh ngarasa kahutangan budi. Harita oge akhirna mah ku Ani dicaritakeun lamun Bahrowi teh guruna sorangan. Di kajadian eta Ani teh cicing deui di lemburna nyaeta Cipancar. Salian tinungguan Kisahudi cager tina tatuna teh manehna geus hoream deui mimilu ka Bahrowi. Rada lila oge Ani cicingna di Cipancar teh ayeuna mah da nungguan heula cagerna Kisahudi. Urang kocapkeun wae Andi teh ayeuna mah manehna teh geus jadi hiji jajaka anu meujeuhna keur belekesenteng. Bari jeung ayeuna mah deket jeung Nyi Euis anakna Haji Sobana. Duanana pada neuneun rasa ngan Andi teu wani ngebrehkeun rasa anu aya dina dirina. Manehna boga pamikiran cenah asa pamohalan make kudu miharep ka Nyi Euis. Kena ku paribasa siga nu ngajo bulan ku asyuung atawa anjing ngagogogan kalong. Pikeun napak tilas kamangsa keur budak Andi teh mineng ngaprak deui ka kasaban lemur. Tiap ngadatangan ka lemur-lemur teh teu weleh manehna mah pada ngajenan, malah ayeuna mah inditna teh sok beuki jauh. Hiji mangsa manehna keur ulin ka hiji lembur anu ngaran Ciaro. Sabot ngaliwat ka hiji kebon manehna mireungeuh hiji wanoja geulis anu keur ngetepelan manuk. Ngan dikersakeunna teh teu keuna-keuna. Ari Ani datang sifat pirajeunanana, tuluy wae manehna teh nyokot batu sagede inung suku. Beleuwar we eta manuk teh dibaledogkeun, meneran pisan pamaledogna teh. Terus eta manuk teh dibikeun ka wanoja eta. Ngan hanya ka si wanoja teh teu narima, manehna asa diluhuran pangabisana, manehna bebeakan ngahina ka Ani. Anu antukna mah Ani patelak jeung eta wanoja. Anu tetela manehna teh Nyi Tarsiah anakna Ki Jantra jawara Ciaro anu memang manehna mah ngarasa ceceub ka Ani teh. Nyi Tarsiah asa teu panuju lamun jalma-jalma nyanyung Andi teh dumeh manehna ngarasa boga pangabisa anu ceuk pikirna bisa ngungkulan Ani. Tapi sanggeus Nyi Tarsiah nyatana teu bisa ngelehkeun Ani mah bet jorojoy dina hatena bet aya rasa kaduhung. Hampura Andi, kuring geus lancangnya campah ngahina kana fisik anjeun. Anu tetela cacad anjeun teh lain kahayang jeung lain bawaan ti kudrat.
Nyetar sia ngagerendeng dina hatena sanggeus Andi ngaleos ninggalkeun manehanana. Hiji mangsa Andi keur lempang ke arah batu gede sabot keur nikreuh mapai jalan gede. Kalayan teu disangka-sangka manehna paamprok jeung Bahrowi. Bahrowi anu harita masih neuteuli ka Andi sabab ngarasa dihianat ku nu jadi muridna. Langsung wae mudig-dig amarahna manehna. Kebenaran sia, kebenaran dulu. Papangih di dia dek kamana sia teh Buntung? Murid Murtad, eksetor nyawa sia teh. Cek Bahrowi can naon ujug-ujug ngagantawang. Hapunten Pak Bahrowi, kapaksa Andi teh moamikeun nyawa kitu wae. Sarta Andi kapaksa nyieun tindakan model kamari lantaran Andi ngabelaan anu jadi bapak. Sanes bade ngalanggar kana janji. Tembal Andi tatag nyaritana teug nemongkeun ka Gimir saeutik oge. Wah sia, geus pinter ngomong aya mah. Nyieun alasan sia Buntung. Di podaran sia ku aing ayeuna keneh. Bahrowi kalaka beuki ngentab amarahna. Teu gampang Pak, teu gampang nyabut nyawa teh Bapak. Malakal maut oge teu sagawayah dina ngalaksanakeunana. Kudu meunang heula parentah tinu Maha Kawasa. Andi nembal bari sakilat mundur nyingkahan panarajang Bahrowi. Ruk make jurus pamaeti aing sia teh Buntung. Andi Bahrowi nyarita bari mere isyarat ku ngicepan Sudinta jeung Ardasim. Henteu Pak, moal kuring mah moal make jurus anu ti Bapak. Andi masih keneh nyebut Bapak, rasa hormat kanu jadi guru anu geus lumayan lila ngagembleng dirina masih nyangkaruk dina hatena. Palawargi mimiti namah Andi masih bisa ngungkulan sok sanajan harita manehna diraponan ku tiluan. Tapi sanggeusna Bahrowi ngaluarkeun sanjata pamungkas nyaeta pecut anu dijieun tina kulit munding, Andi kawalahan anu antukna manehna nambru teu walakaya. Kitu deui si Ruyuk anu niat bebela kadunungan teh sarua nasibna kasabet ku congo pecut nepi ka kapengpangkeun kana gawir. Nalika Bahrowi rek nigaskeun bedog kana beheung Andi, ngadadag bedog Bahrowi mencang tina leungeunna sabab tetela aya anu andon bebela ka Andi. Bahrowi anu geus sababaraha kali ngalaman pangbokong samodel kitu teh langsung ciut hatena. Teu mikir panjang deui manehna nitah Sudinta jeung Ardasim ngabalangkeun Andi anu awakna gartihan balas kakeunaan pecut Bahrowi ku kana gawir. Sanggeus kitu mah geuwat lalumpatan kabur ninggalkeun eta tempat. Andi anu harita aya di dasar jurang nguniang hudang satengah ngarayap, manehna cengkat terus naleukeum dina luhur batu. Keur kitu kadenge aya sora ting gorobas dina rungkun sarta kadenge sora awewe anu gura-gero. Sanggeus deukeut sing horeng eta tayalian ti Nyetar sia anu kabeneran tadi ngaliwat ka pelebah eta. Kang Ani, Akang, teu kunaon, Kang Ani. Nyetar sia nanya bari lempang ngadedeketan. Andi anu kaayanana memang geus kacidari puna teu ieuh ngajawab. Nah geni ngadadak bonge, cek Nyetar sia anu memang boga pangadatan nagariha. Kadieu teh ngadon dek nyarekanya. Andi ngajawab satengah ngaharewos. Manehna mah geus pasrah we lamun harita Nyetar sia males ka manehna teh. Lain kadua nganuhunkeun ieu mah. Lamun tadi kuring teu malengpengkeun batu ka leungeun si Bahrowi. Geus paragat tah nyawa anjeun teh. Ieu mah kalakah kitu. Sing horeng tadi anu ngagagalkeun tindakan Bahrowi teh tayalian ti Nyetar sia anu harita kabeneran manehna rek nepungan bapana. Manehna mah nulungan teh pedah ngarasa lebar ku pangabisa Andi lamun Andi nepi ka paeh ngora-ngora teh.
Nyai, nuhun atuh upami kitu mah Nyi. Cek Andi bari gek diuk dina batu. Nyai weh, memang na kuring teh bebenyit. Cek Nyi Tarsiah ngagantawang. Ari tos kedu nyebut naon atuh pan kurincan apa ngaran salira. Cek Andi bingung ku ieu wanoja anu talajak nepi ka sebelen. Nya geus atuh. Kami mau ngomong deui ah. Ari kitu salah, kieu salah. Kumaha ieu teh? Cek Andi bari micen beungeut. Nempo pola Andi siga kitu eta mah Nyi Tarsiah ngadek-deketan Andi. Nah atuh joka plok teh pipi Andi ditampiling. Geus kitu mah leos wae manehna indit ninggalkeun Andi anu masih cirambai balas ditampiling. Teu kitu kumaha atuh? Keur mah manehna teh tadi sabot keur ngabalieur katurug kaayaan badana anu geus sakitu ripuhna. Pas Nyi Tarsiah nampiling teh boro-boro bisa nakis. Panampiling Nyi Mojang teh karasana meuni peureus eta wae Andi nepikeun ka Ciramai. Nyaan katampi dunia akhirat geus. Cek Andi bari nyusutan panon anu Ciramai. Nyi Tarsiah anu ngadenge omongan Andi ngarandeg. Terus malik panona neuteup Andi anu harita keur ngungkung. Balik bari dina tak-tak na ngadaplok si Ruyuk anu sarua menang tatu. Ngadadak cipanon Nyi Tarsiah murubut omongan Andi anu bieu kadenge keneh nongtoreng ngan manehna teu kabatrek nyusul deui teh sabab manehna boga kaperluan sejen. Ruyuk, katarima pisan bumelatna anjeun mah ka kuring euy. Maneh sarua pisan nasib teh Ruyuk. Cek Andi ngajak ngomong heulang anu harita jangjangna ngaplek sabeula sarta sukuna oge teu bisa napak sabeula. Alatan kasabet ku Pecut Bahrawi. Lain deui guyurna salemur mireungeuh Andi datang dina kaayaan awak anu pasiksa keraca barared pinuh tatu. Kisah Hudi jeung Bienah kacida pisan reuasna komo deui Nyi Euis mah harita ngadenge beja yen Andi aya nu nanda sate langsung lumpat muru imah Kisah Hudi dibaturan ku Biirah pamajikan Mang Amir. Sanajan harita teh aya Kang Asep Silep anu keur nganjang da eta mah ku Nyi Euis ngadon diculkeun boro-boro disuguhan burilem dorok-dok oge henteu. Pamirsa palawargi diculkeun Kang Asep Silep teh ku Nyi Euis ngabelaan ngalongok Andi. Poharanya palawargi. Geus aya sabulana Andi cicing di Cipancar deui. Tisaprak menang tatu anu dilantarankeun sabetan Pecutna Bahrawi. Lumayan oge butuh waktu nu teu sakedeung kana cageurna teh. Ari si Ruyuk anu harita oge sarua deui menang tatu tereh kana cageurna teh geus bisa hiber deui saperti biasa. Harita hiji mangsa Biirah datang nepungan ngahaja dititah ku Haji Sobana sabab cenah Haji Sobana teh keur ngabedahkeun balong. Punten, Jang Ani, Ibi teh ngahaja ka dieu teh di piwarangan Pak Haji kali Ibu Haji seja nyuhunkeun bantosan saurna teh. Biirah nepikeun talata. Mundut bantosan naon kitu Bi? Asa ulah di piwarang icalan gurilem we abdi mah. Cek Andi bari mesem. Ih, sanes atuh. Sok ka mana karep Jang Andi mah. Tapi di piwarang ngabantosan ngalalauk saurna teh sareng Mang Amir. Hawatos daya rencang. Tembal Biirah dari nakar. Oh, manawi teh. Rerencangan tos araya di ditu Bi. Andi nanya deui. Ih, kan tenan we atuh Jang Andi. Anu digelung nyungcung sareng di samping kebat mah tadi oge tos goyang di balong. Goyang maksud Ibi mah. Biirah ngajawabna teh asa wae. Har, nasahari maksud Ibi asa pira ku si Jumad si Juhri mah digelung. Andi ngomong semu heran. Manawi teh naroskeun Nyi Euis.
biirah ngadon ngageh-geuikeun. Ah, ari Ibi meuni sok ka mana wae. Pimanaeun atuh Bi nyeuis bet kersaeun ka Andi. Anu batan sakieu kaayaanana estu ning ragap taya Andi mah Bi. Ari jang Ani. Bet siga pengasarpan kitu ning. Puguhan nyeuis mah teu oleh-oleh naroskeun wae upami jang Ani teu ngurunyung teh. Hayu atuh pilih kabujeng aya tukang es tuh geuning tos ngurunyung tukang esna. Geuningan aduh Ibi pesennya onelo hiji. Aduh, palawargi, hapunten pisan. Aduh, waktosna ieu. Kabujang tos teu nyekapan. Cak dugi ka dieu heula nya hanca urang tunda dihaneulem sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Atuh sim kuring hanyungkeun dihapunten dina mangdongengkeun teh tebih tina kasampurnaan. Hapunten pisan nya palawargi. Ampun paralu nu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampura nu diteja. Mangga cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.